Gitu Den. Ti papi mah tong kasar teuing kan ngomong aya nu kolot, mun lagi hantenya. Ngomong teh. Era papi jagoan enggak. Tapi hampura aden pi kamari teh ngerakeun pi. Tidak bakat ku ambek kamari teh pi aden pi. So, Baiknya tong diulangi deui we nya. Rapi. Eta Cup. Cup. Ya, non pangawakeun paket. Raket. Efek nonton orang ya kieu main raket. Isuk main raket mah. Paket dodol. Oh, paket. Ngomong atuh tak tadi dicokot meureun ku Mang Ucup. Nah, tadi dia ulang nyebut paket. Nah, ada jadi kana jaket. Paket. Aduh. Oh, paket. Oke, atuh dicanakeun lah nya, Pak. Ayo buru. Punten, punten. Ari eta teh pi baheula teh testing heula teh. Jadi haji. Henteu Den, teu make testing boga ijazah. Palingan atuh jelema teh. Ini bodoh pisan mah jelema teh nya. Heueuh, nya Sesa bentar eta mah ada pi. lain mental deui gurudung. Heueuh. Amit tapi mah. Nya ge kitu, papi mah kapake. Oh. Ditah naon daekan si eta teh. Oh. Palingan atuh becar-becir di titah teh nya. Daekan resep tapi Kan kitu hungkul pi nya rada kakoet. Iya Pak Lurah nyanggakeun paketna. aksi pendianap. Mangga Pak Lurah pacetannya ku abdi. Ya, Eta teh naon pi? Anak hayam deui. lain atuh Den. Bako jelona teh. Bako. Anak hayam mah paeh meureun dikirim di Jawa ieu teh. Ari papi jang naon nyokot bako. Dibere ieu mah ti babaturan papi. Ari papi jauh-jauh teuing ka Jawa. Pan kamari ke papi boga pabrik bako. Pabrik bako di mana? Anu kamari nu tareuas geuning karotak. Eta mah batako Den. Oh, bedanya. Oh ieu mah Beda. bako. Ieu mah bako. Oh, payah teh. Si batako. Kok nama sarua. Oh, Kok na. batako itu mah. Itu mah batako. Ieu mah bako. Jang jualan pi. Tadi damar pakai tapi dah moal tapi setengah rokok nama. Oh, Dijual we gitu nya. jual we pi lah lumayan atuh. Heeh. Wah. Siapa mah? Daekan. Tita jual. Lumayan tak? Cup. Enak perlu kan? Bejaan warga. Aya bako di bawah gitu. Bisa Oh, beli. pangjualkeun. Heeh. Siap. Nya, Siap. Ina perlu kan? ayeuna buru bejaan. Oh, ayeuna siap atunya. Heeh. Oh, mau siap pula atunya. Heeh, sek. Aya uang pecitan teh. Uang pecit. Kayak beres ieu. Oh, nya siap atunya. Heeh. Lain bukan pi. Hush. Tunggu. Jangan capek dulu ya. Aduh. Eta teh naon ceulina teh? Headset Den. Headset. Oh, ngaranna headset nu gitu teh? Headset. Teu apa? Di Jakarta mah ngaranna teh da eta teh handspray. Lain atuh Den, ngaranna handsfree. Ih, keapalin papi mah? Handspray.
You hit spree. Headset anyar ini mah pedo musiknya ieu dangdut koplo Kemana warga Pasir Cengek teh? Asal he kieu jelema kemana nya? Kira Mang Ucup asa boga tugas si paluna. Masangkeun heula kumaha nya masangkeunana nya. Mang Ucup teh boga tugas teh ti paluna kita ngomongkeun nek dibagi sembako cenah. Halo, halo. Kumpul warga Pasir Cengek kumpul. Kumaha aden we lah. Ih, si papi mah teu apaleun. Aden di Jakarta nu lila mah, papi mah di kampung cicingna ge. Mana aden we rek hand free rek hand spray rek don hand. Sa aden? Si papi Lieur. mah eleh Lieur papi mah. Kumpul warga Pasir Cengek kumpul bade dibagi sembako kumpul. Ayah hiji itu geuning kaum jelata cocok kita mah dibagi sembako ti palurah teh. Jang, diajar silat we sia mah. Aya naon atuh Pak Ucup ieu teh? Lain kumpul di ditu kumpul Naon dibagi sembako. Naon atuh sembako teh? Kita nih bangsa beas, Beas. coklat, rokok. Heeh. Aduh, di mana eta teh kumpulna? Di Ten Mang Bubun. Dasar kaum jelata, karena kalian mah ribut si eta mah teu bebeja teu naon pamit atuh ka aing. Ka mana deui? Pareh lah, dibuka beas. Kumpul warga Pasir Cengek. Mang, hei. Kumpul Jang. Dia lah, kade. Aduh, pare dewek ditincak nih. Punten. Aduh, enaon Jang. Mang dagang tahu lain? Dagang tahu. Kumpul di deket warung Mang Bubun dibagi sembako ku palurah. Sembako? Heeh, sembako. Kenaon asepan jeung boboko? Bener kaum jelata kata teh nyawa sembako acan. Ujang sakola teu. Nya kanten we henteu. Kumaha ieu teh naon sembako teh? Aya nama Ujang kumpul ka ditu. Heeh. Dibagi sembako. Sembako teh nyata eusi teh beas. Ya, Cangkudu, terus kue. Datang. bener. Heeh. Jam sabaraha? Ayeuna Siap. juga. Kabeh ieu teh warga Pasir Cengek. Beja anu lainna kumpul di deket warung Mang Bubun. Urang bejaan ka barudak pokona mah dibagi sembako. Eta di atas Ya. kamar di ditu. Can kudu. Jeung kue. Jeung kue. Jeung kan. Siap. Ya siap. Orang beresnya ka ditu. Banyak amang pada ngumumkeun lain ya. Heuh, Hei. siap. Beresnya ka ditu lah. Nuhun Mang. Kumpul warga Pasir Cengek kumpul dibagi sembako kumpul. Mama, hari itu Mang Ucup nyenak naonnya, nyenak koper sanes. Mana ieu teh Mang Ucup? Sanes eta mah sanes nyenak koper, eta mah nyenak wadah sol sapatu ari Neng. Oh, nyenak sol sapatu. Nuhun. Kaleresan atuh neng oge bade nyenak sol sapatu. Nah, hayu atuh yuk urang sampeurkeun Mang Ucupna. Kumpul warga Pasir Cengek kumpul pada dibagi sembako ku palurah kumpul warga Pasir Cengek kumpul. Ya kitu geuning hiji mah isi jeung Neng Iis urang tawaran bisi teu kumpul ke sore. Mang Ucup ka dieu lah sakedak. Aya naon mah Ici? Mang Ucup kaleresan Neng Iis bade ngasol sapatu saurna teh. Sanes soal sapatu mah Ici. Ieu mah paranti tah. Halo. Coba. Oh, muhun leres geuning. Panyaneng mah eta teh sol sapatu. Aya info naon Kang Ucup make jeung mamawa mik sagala. Kieu Mang Ucup teh di piwarang palurah.
ngumumkeun ka warga Pasir Cengek bade dibagi sembako. Anu lebet teh nyaeta beas, cangkudu, kue, sareng rokok. Oh, dibagi sembako Mang Ucup. Hayu atuh mah urang ka itu. Hayu atuh tapi di paling mana tempatnya nya Neng? Di paling mana kitu Mang Ucup tepatna? Kumpulna di warung Mang Bubun. Jik engakeun gak kempel amang bade neangan lanu lain. Ada hese nu lain mah nya, mangga sok dilajengan. Nya. Bubun. Mang Bubun. Damang. Alhamdulillah. Meni suka bunga kitu aya naon teh Kang Ajut teh teh. Tuh, tinggal di. Kumpul warga Pasir Cengek kumpul bade dibagi sembako ku palurah kumpul warga Pasir Cengek kumpul bade dibagi sembako ku palurah kumpul. Terus Mas ya. Wawaniaannya. Batur ke sana teh hanya istirahat Hutang Bubun. Hutang abdi sabaraheun. Ti bareton ka kamari teh. Urang lunasan ayeuna. Jum, ek mah hutang teh lain. Tah iya Jum, catetanana Jum. 1.750.000 Jum. Hah? 1.750.000 kan? Mun Ajum, bade dibayar sadayana ieu teh. Geningan ageung kan? Bade cicil lah we atuh nya. 100 heula. Gua we lumayan kabeh. Punten atuh kan? Dicicil. Kumpul warga Pasir Cengek kumpul. Dibagi sembako. Aya kaum jelata di dieu. Lamun di bejaan pasti jiwa miskinna meronta-ronta. Bejaan Kumpul. Hei, maneh jiwa miskin kumpul tadi dieu. Miskin. Duit maneh. Nyawa atuh. Duit di mana eta ti kosipa lain? Alah, talambeuy teu dijaga yang di kepret ada mis teh. Kumpul mah engke geus kumpulnya sareng Mang Bubunnya. Tos lowang kumpul di dieu. Di Ya, payun. atuh siap lah. Pokoknya mah diantos dibagi sembako di palurah. Pokoknya mah sadayana kedah kumpul di dieu Mang Bubunnya wartosan nu sanes. Abi bade ngawartos nu sanes Mang Bubunnya. Siap. Ya, abi berangkat lah nya. Nya mangga geura ini bisa dikepret dita Kumpul. Si ieu teh. Cemimin. Astagfirullahaladzim Neng Oda. Teh saha cenah ditambah kumpul-kumpul wae teh. Gandengkeun wae. Meni reuwas ece teh aya naon ieu teh Neng Oda aya naon? Eta atuh ada keur sare, keur bobot tibra-tibra eta anu ngahudangkeun kumpul-kumpul eta naon teh saha mun kapangi jelema si poe. Ieu teh Neng Oda da ece mah acan ngupi. Tapi ka ieu nyeri sirah kahudangkeun sarentak. Ya ampun Neng Oda teh tapi kalumpat ka dieu nya. Aduh. Roda tingana. Karasa aing mah keur sare teh tibra deui we. Saha eta kira-kira atuh? Teuing mata kade nangan jelema na aya sia teh. Mantep Neng Oda. apa teh atuh? Apa dah? Tanteangan ning ge. Nya aduh lah da kurang kumpulan di mana eta ka kupingnya? Teuing mata ka dieu ge sugarna di dieu. Kita acan apa? Ieu ge pandem beberes-beres, acan muka-muka acan lotek asa teu acan nguping anu kumpul-kumpul kitu asa teu nguping. Udah maknya udah ngalindu, udah teh dijelas teh pas ditolong nah geus eueuh dibuntut mah sugar teh ka dieu mata udah nyusur ka dieu ge. Juga odang-udang ya. Heuh. Tapi teu mikir we jelema mah batu kesaret, tarak tingali sugan jelema teh. Nah, itu penting kitu teh odanya. Teuing. Sugan penting odah. Kaya naonnya. Yang geus atuh aja urang ngarumping atuh dieu lah kabuk udah keluar teh imah ye. Hayu lah neng odah da meupeung can muka ieu teh warung teh nya. Sok neng odah nyarita naon atuh sok. Ahnya teu jauh udah mah atuh ki Kang Dayak kudu diceritakeun oge. Geningan capek kulalang kuliling di ke kampung Pasir Cengek neangan jelema. Can kabejaan kabeh mana capek dia teh. Awak halarudang kieu.
Jika nama genah sare heula ayeuna mah. Capek ah Mang Ucup mah sare heula. Genah. Istirahat heula ah Mang Ucup. Aduh panas deh. Heran teh poe ayeuna mah naha kitunya eueuh piduiteun teh anu ngadangdanan eueuh di anu hayang di make up eueuh kamarana atuh jelema teh cing arek lempang heula ka belah kaler sugan we aya eta aya nu mere-mere naon atuh ajang dahar Angel ayeuna. Eta teh jiga Hansip Ucup kenaon ari Hansip Ucup gugoleran di dinya cing aura sampekeun heula. Hansip Ucup nyasarek nyamawa mik mana gitu. Aha Angel boga ide geus rek dipake ngamen ku Angel ngarah menang piduiteun poe ayeuna mah cing poker sarek. Cing ke heula ieu teh mik teu asa alo cing urang pecakan heula urang cobaan heula sugan we hirup keneh. Cek ini alus ya tami cing nyobaan arek nyanyi heula. Tes bagai bencana cinta gula berem. Naon ieu naon gula beureup ieu teh naon aya naon? Nyapekeun. Henteu aya Mang Ucup keur naon di dieu keur ngamen. Nyari itu ngamen lain ditanya teh deui. Ya kaganggu Mang Ucup naon? Heuh keur naon di dieu teh keur ngamen, mun keur ngamen atuh Angel miluan aja Angel keur baroga duit Angel teh nya anu didangdan ge eueuh poe ayeuna mah stop. Ngomong wae terus cus we. Mang Ucup teh di dieu teh geus istirahat. Ngabeja sebejaan warga Pasir Cengek bahwa poe ayeuna rek dibagi sembako Angel cantik tampan lengkap pokona mah di Angel mah sadayana. Ada sembako teh naon Mang Eta sembako terang teh lebetna sembako naon asem jeung bobok. Ih kamu mah naon atuh da teh apa Angel mah naon sembako teh. Hai kamu apa naon asem ya jeung boboko ya amit-amit pokona mah ayeuna mah kieu Neng Angel Jang Angel bantuan Mang Ucup urang ngabejaan warga Pasir Cengek. Hai atuh buru. Bejaan anu can dibejaan ku Mang Ucup teh nya eta teh Cemimin sareng Neng Oda doan deui can sanesna teh acan kita nu sanesna nya hayu atuh yuk. Kalanya mana di mana? Bagai bencana. Geus mau geus Mang Ucup gandeng ke dieu. Angel. Dieu. Bisa ah. Ganeng daguan mau. Kumpul. Bagai